Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dina pangajaran dinten ayeuna masih ngeunaan kawih nya. Tah tujuan dina ieu pangajaran dipiharep sangkan hidup bisa medar struktur teks rumpaka kawih kalawan bener. Jadi upami mingon kamari mah nyangkem kana eusi, upamina dina mingon ayeuna mah kana struktur teks rumpaka kawihna nya. Tah sateu acan urang medar struktur, urang medar heula harti kawih. Ari kawih teh nyaeta sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Pupuh nyalira eta mah diwangun teh ku guru wilangan jeung guru lagu nya. Upamina dina kawih mah rumpakana bebas. Tah mangrupa sekar anu kaungger ku embat atawa tempo kalawan ngagunakeun rumpaka anu tangtu. Teras ari kawih teh mangrupa salah sahiji seni sora nu dipibanda ku masyarakat Sunda. Pikeun urang Sunda mah seni sora teh mangrupa salah sahiji media pikeun ngaekspresikeun jiwana. Nepikeun ka seni sora teh teu bisa dipisahkeun tina kahirupan sapopoe urang Sunda. Upama ku urang ditengetan hiji indung anu keur mepende anakna teu ulah dibarengan ku ngahariring. Teras budak anu arulin di buruan sok dibarengan ku kakawihan. Kitu deui jelema nu keur migawe di sawah biasana sok ngendalikeun munding atawa sapina teh sok dibarengan ku ngahaleuang nya. Tah janten upami kawih eta biasana dijieunna teh ku juru sanggi jeung juru rumpaka. Aya nu disebut juru sanggi nyaeta jelema anu nyiptakeun melodi lagu atawa notasi lagu. Sedengkeun ari juru rumpaka mah jelema anu khusus ngareka ungkara dina kawihna. Jadi upamina juru sanggi mah anu nulis notasina, upami juru rumpaka mah anu nyieun rumpakana atawa lirikna nya. Teras ari rumpaka kawih teh kagolong kana wangun seni ugeran puisi ngan pedah dihaleuangkeun. Jadi ditulis nama dina wangun dina berbentuk puisi tapi na dinyanyikeun dilagamkeun. Lajeng struktur teks rumpaka kawih. Ari rumpaka kawih teh ngandung unsur puisi boh unsur lahiriah, ekstrinsik atawa unsur batiniah atawa intrinsik. Atanapi upami disingget mah nyaeta isim tetsada. Ari i na teh imaji, si na teh nyaeta simbol, m na musikalitas, teras t teh tema, t anu tengahna nyaeta amanat, sa na rasa, da na nyaeta nada. Jadi upami disingget mah nyaeta isim tetsada. Teras upami ayeuna kana unsur lahiriah ekstrinsik. Ta unsur lahiriah ekstrinsik teh ngawangku imaji, simbol, musikalitas, wirahma. Nu kahiji imaji nyaeta gambaran nu karasa, katingali atawa kareunge. Sok sanajan ukur dina wang-wangan. Contoh imaji panempo aya tutuwuhan, tetangkalan, gunung, kakayon, tanah. Contoh imaji pangrasa aya gimer ketir, gemah ripah loh jinawi nya. Teras nu kadua simbol atawa lambang mangrupa hiji barang atawa hal anu nyata saperti warna, kajadian alam jeung salian eta nu bisa ngagambarkeun kaayaan hate rasa manusia. Contona hejo gimplos, subur pajangkung-jangkung, serum pagulung-gulung nya. Teras nu katilu nyaeta musikalitas atawa wirahma sarua jeung ritme, rima, irama. Biasana gede pangaruhna dina ngantepkeun makna atawa maksud. Bisa ku digunakeun purwakanti, guru lagu, guru wilangan, jumlah pada lisan, unggal pada. Jadi hiji lagu dianggap alus upama nyumponan pasaratan ayana purwakanti. Ayana purwakanti teh nyaeta sora tungtung kecap dina unggal pada atawa kalimat. Teras aya guru lagu teh siga kecap a i u e o e jeung a.
aya oge guru wilangan teh nyaeta bilangan. Dina unggal pada teh nyaeta gunduknya. Contoh subur tutuwuhan, beunghar pepelakan, ieu murwakan ti dina sora a. Beunghar ieu sora a, tingali nu ngadeuketan kana tungtung. Har a, pepelakan ieu sora a, jadi ieu mah murwakantina dina sora a. Terus tumuwuh ieu sora u, subur ieu sora u, pajangkung ieu sora u, jangkung ieu sora u, jadi ieu mah murwakantina dina sora u. Ngawujud ieu sora u, sirung ieu sora u, pagulung ieu sora u, gulung ieu sora u, jadi ieu mah murwakantina dina sora u. Teras tadina rumpa kakawih oge biasana sok merhatikeun jumlah engang. Jumlah engang teh upami dihitung ku urang ya, Indonesia gemahri pahloh jinawi. Upami dietang jumlah engang na teh aya engang teh nyaeta suku kata aya 12. Teras nu kadua alam endah hejo ngemploh sugih mukti, taya jumlah engang na ge sami aya 12. Lajeng salajengna mangga dietang nyaliranya. Teras dina rumpa kakawih di luhur teh aya pada lisan anu jumlah engang na teh ganjil, aya nu 13 jeung aya nu 18. Tasangkan teu kagok palebah rucatan engang atawa randeganana, juru sanggi teh diwirahmakeun ku cara aya bagian engang ngahaleuangkeunana dipanjangkeun atawa dipenggal ku sababaraha bagian. Contohna eta di handapnya ka, yon, tu, muuh, subur, pa, jangkung, jangkung. Tak engang kahiji ngahaleuangkeunana dipanjangkeun. Ka, kayon, tu, muuh, subur, pa, jangkung, jangkung. Nah, jadi aya kecap anu dipanjangkeun nyanyikeun teh. Teras alam nu ngemploh hejo pinarengan ngarang-rangan teu kariksa dipenggal jadi 3 bagian. Teras lajeng unsur batiniah intrinsik. Ieu mah unsur intrinsik mah ngawengku aya tema, rasa, nada jeung amanat. Aya tema eta nyalira nyaeta pokok pikiran hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca atawa kanu ngaregepkeun ngaliwatan hasil karyana. Teras ari rasa mangrupa piling perasaan nyaeta sikeun pangarang kana jejer pasoalan nu hayang nu aya dina karanganana. Ta gambaran rasa patali jeung rasa manusia kalawan sedih, gumbira, sieun, ambek, sumanget jeung sajabana. Teras nada teh nyaeta sikeun nu ngarang ka pamaca atawa ka dirina sorangan. Nada teh patalina jeung rasa, upama rasana gumbira tangtu nadana oge pika gumbiraeun, upami nadana sedih tangtu tempo atawa nadana oge leuleuy atawa alon. Teras amanat teh nyaeta amanat nu hayang ditepikeun atawa pesan nu hayang ditepikeun ti pangarang kanu ngaregepkeun. Ayeuna urang cobi analisis struktur intrinsik atau batiniah dina kawih Cinta Nusa nu kamari. Tema eta nyalira tadi mangrupa ide pokok atau ide pokok pikiran hayang ditepikeun ti pangarang kanu maca. Ta upami dina kawih Cinta Nusa tema nate mangrupa papatah lamun nyamika cinta ka lemah cai, urang teh tangtu kudu geten miara alam, sabab alam sabudeureun bakal mere manfaat kana kahirupan urang, sabalikna alam nu ruksak bakal nimbulkeun mamala nu luar biasa. Tarasa eta nyalira dina kawih Cinta Nusa mah ngagambarkeun gambaran nu gumbira, aya sedih, aya sumangat, aya sieun. Tak kecap anu ngagambarkeun gumbira diantarana aya dina rumpaka Indonesia gemari pahloh jinawi, alam endah hejo ngemploh sugi mukti, subur tutuwuhan, beunghar pepelakan, daun hejo ngemploh kararjaan lemah cai,
kakayon tumuwuh subur pajangkung-jangkung petetan ngawujud sirung pagulung-gulung. Jadi didinya ngagambarkeun rasa gumbirana ku ningali kaayaan alam Indonesia anu kacidang ngemplo hejo nu subur makmurnya. Terus aya deui nu gambaran rasa sedih saperti dina rumpaka piraku rek rela piraku rek tega alam nu ngemplo hejo pinarengan ngarang-rangan teu kariksa. Nah urang rek tega gitu ningali kaayaan alam anu kacida hadena nu kacida ngemplo hejona ngarang-rangan ruksak alatan ku urang teu diurus. Terus ayeuna aya rasa sumanget nu kagambar dina rumpaka andon gotong royong lakon silih rojong rampak ngahejokeun tanah ngemblak di mamana saihwan rame gawe pada mohodolog pelakan tong kalarung unggal tanah ngoblong singkil babarengan lengkah sauyunan kakayon hejo ngemploh karya ragem gotong royong rereongan. Tadi dinya aya kaayaan gambaran sumanget anu digambarkeun ku kaayaan masyarakat anu gotong royong pikeun kahadean lingkungan alam sabudeureun nu kagambar dina kawih. Terus aya rasa sieun nu kagambar dina rumpaka mamala tanggah ngeblak nungtun gimir ketir bahaya gunung urug padataran banjir. Jadi aya rasa sieun saupama urang teu ngajaga alam sabudeureun bakal aya mamala pikeun urang. Terus aya oge nada dina kawih Cinta Nusa rasa nu kagambarnya eta rasa gumbira sedih sumanget sieun tapi keur ngagambarkeun rasa gumbira jeung sumanget teh tangtu naik tempona teh teras gancang ngagedur tah pikeun ngagambarkeun rasa sedih rasa sieun tangtu estu turun ka rasa gimirna. Terus nu pamungkas nyaeta amanat dina kawih Cinta Nusa dipokeun pisan ku juru rumpaka dina eta ungkara piraku rek rela piraku rek tega alam sabudeureun ngemplo hejo pinarengan ngarang-rangan teu kariksa. Teras aya deui tutuwuhan nutup alas bandawasa tatangkalan nutup gunung ngambah reuma prayoga dijaga diraksa diriksa. Aya deui dina ungkara sawajana putra bangsa nu merdeka di padesaan Pasiringan jeung di kota andon gotong royong lakon silih rojong rampak ngahejokeun tanah ngemblak di mamana saihwan rame gawe pada mohodolog pelakan tong kalarung unggal tanah ngoblong singkil babarengan lengkah sauyunan kakayon hejo ngemploh karya ragem gotong royong rereongan. Jadi amanatna lamun urang dikacinta kalemah cai urang tangtu urang kudu singkil babarengan ragem gotong royong rereongan pikeun ngahejokeun atawa ngaraksa ngariksa miara babarengan alam sabudeureun urang ya.